artinya dipecat gitu kan, dipecat gitu kan, bukan ngajukan dinas setiap mah kena pecat pak Asep gitu. Aya nu manganya kageun naon ari ayeuna gerakan desa kitu rongkahna Ridwan Saidi masuk alkeun sejarah galuh fiktif sareng di Rincak Batu sepi gitu kan. Simboli kegaduhan analogi rasa micinta kurang Sunda karena basahna 80%, rasa micinta kurang Sunda karena sajarahna 10%, rasa micinta kurang Sunda karena batu panaikan 1% ke bawah gitu kan. Jadi harusnya bumi ayeuna aya gerakan anu ketika rongkah teh danu ditoyana, danu dihinana, danu dikekeakna bahasa urang. Kita 80% urang Sunda kantos bakal objek gitu kan, bakal bergerak gitu kan. Aya betena lah gitunya kasus bahasa Sunda dihina sareng kasus Ridwan Saidi gitu kan. Eta nu pernah di pamiangan teh. Kami urang jurahan naon dikedalkeun ku arteria memang disebabkeun kajati saha di mana tempatna akar nu iraha gitu kan. Mung eta parantos di Gurat Padagan diheuhan ku Ketua PDIP Jawa Barat yen aya video nyebatkeun Pak Asep mah teu kedah dilerenkeun dan tempat-tempat deui gitu kan. Harusna urang parantos disedengkeun kena hiji kacidekan yen memang tujuanna ka Jati Jawa Barat nyaeta Pak Asep gitu kan. Kamari simkuring sareng Kang Andri, Kang Robi, tepangan Pakajati teu aya di juga Purwakarta, namanya Kajati deui teu aya di juga Sumedang, namun ditampiku sababaraha urang petugas di Humasna. Ya memang urang Kajati kan bingung kita arah-arah mana gitu kan. Dari Pak Asep mah sebagai orang Tasik terus biasa kami sumangkeun ku bahasa Indonesia, sok aya keluar kecap dituna rasa pada duna anu pago kapur kan gitu. Sampurasun kami enakan aya ngawitan ngabagiakeun ku bahasa Bali gitu kan. Terbiasa ya temennya. Jadi upami anu sagemlengna ku bahasa Sunda mah teu aya tadi. Urang-urang Kejati kan ada bingung lah gitu kan. Babi lawas gitu. Alhamdulillah ada simkuring kamari kada masuluk karena jargon bahasa Sunda diusik, urang Sunda ngulisik. Orek sanes ngulisik wae, urang teu siap tarung gitu kan. Intina ada prajudargeun lah bukan darman. Pamer simkuring mah tuntutan ti urang Sunda teh asa teu kedah nyongkeun maafnya eta mah tos kewajiban. Nyongkeun di hampura mah nya tombong we urang nyongkeun dipecat eta. Kita tahu. Kudu nyongkeun di hampura ka urang Sunda tos kewajiban. Zaman poloan zaman urang kan aya urang PDIP kan dia malah di grup WA aja di goblok-goblok kan di grup na oge kan. Jadi sawajara zaman goblok kan kada sadar di hampura gitu kan. Berani goblok-goblok tuh. Goblok kan gitu kan. Jatuh hiji lah tombol mah gitu kan. Urang mah nyuwunkeun meredih ka pengurus PDIP supados arteria dipecat gitu kan. Bongan ngajukeun dinas setiap mah kena pecat Pak Asep gitu kan. Upami PDIP nikahnya Jawa Barat. Dibidanakeun, maka eta mah ranah ieu mah ge da di Paluru lah celana di mana urang bidanakeun gitu kan. Pajadan ieu teh nya dina oge lah ya hikmahna gitu kan. Simpulna ka batu hiji hikmah tidak kejantanan teh urang diraraga mieling bahasa Indung kaping 21 urang Sunda ngareja gitu. Urang teh gaduh basana anu berada dimumule gitu kan. Yang pabidina urang harus boga tarung. Upami teh mah urang bade ngabring ka Jakarta. Beusna simpulna ya akomodasi gitu kan. Bensin. Oh, bensin siap. Bensin siap, Kang. Ada dicatat Kang ya? Ada bulan yang bensin muriling. Jadi sakit orang seperti dugikeun mah kan urang kada emot, dugikeun ka Polarea ya. Urang Sunda mah lamun dibageran bakal lebih bager. Tapi lamun digalakan bakal lebih galak gitu. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi